tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir mukmin kafir mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunaheun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia nama geus sepeda aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung masyaallah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurum maros percis okos mega bae leumpang gunung ge engke baleumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakalek aju watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamuru marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan
bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Ai, raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sia jadi raja. Hah? Ayo udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi henteu, itu bayar tuh geus. Coba Soekarno, udah. Ayo di udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh di supaya teh nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah maka hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho.
aya jelema nu nanya ngan aing mah sebenarnya mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia tanya nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dieu sia cicing sia dieu tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia di dinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah dia mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Wadi bah, ya mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah, hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunnan setengah bulan bah. Pang belikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali paneta mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Pagawean Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saja hirup. Beye. Aing mah lain nanya rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia.
Abdi harita gitumui Abdi harita di kecamatan mah Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal na dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun lah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh Bang wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina wah jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milunya dan digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampaikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh
di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ngagena tak kasongek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun neunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas'alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia jaya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik pala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besi nyana ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun la goibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojet tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya
jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis nu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudnya non timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna etalah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol dewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heula eta molotot kitu
keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya haji teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh si kiai ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, ya tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah. Kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan. Atuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui. Tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye. Ditimbang beratan ka mana? Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti. Tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakai liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban. Ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bedi kesek-kesekeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Mang anu sekian meter, mang anu sekian meter, mang anu sekian meter. Geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka mang anu lain teu butuh kitu nya. Dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha kebon 500 meter. Geus tuh jual ke buat tetangga habak beres. Oh, bener lagi Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tangeunaheun urang ngadengena. Bejakeun, gas. Dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu. Ieu henteu Pak. Ayo heula ke kurang aing. Kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet tuh kos gimana? Ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing? Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh. Ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak bedo lalu bomong berat antah tadina kaditu kok jadi kaditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur
Rasulullah sida eta tah leutik jasa surat asal ketei kade naon teh cap Jibril lalong lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leketeh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana arwat ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetap salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetap kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk asa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohar aja sapan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh aduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun can Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira teh lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumul qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang
tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya na. Timbul wah cai culcer. Asal siap mangeranan ka aing. Aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah, di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh. Tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh, boro-boro engke ku Dajjal kakarak ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh. Ku kebul ku dukun bae geus sumuhun. Engke mah komo ku Dajjal. Jelema dipaehan hirupan deui. Pangeran aing. Kos kitulah Dajjal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid Dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal. Dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia? Mio. Mio datang. De. Siapa naon naon? Hayang Avanza, berem, Avanza ngajoglog. Siapa hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok. Eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa. Turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal. Kakarak. Begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun enta Dajjal, enta Mahdi. Teu daek kakarak make subuh. Wallah enta Mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuangkan. Mahdi. Iyalah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Lah eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ke handap. Lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya. Halis buna panjang. Nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang. Wah ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajian kuku mah ge. Sing hade ulah di baturan sing hade. Juri ieu mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ini. Wah, gararaga. Muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Diudang terus. Eleh lah ku kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah.
mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usul urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui dinya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar, hewan di dahar, segala rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae. Ieu datang anu pohara sun mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia. Seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain ta eta teh nya kaget di dinya aya hewan seperti kieu
Tekajawan dia lagi di mana, tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya di daerah deui. Berarti eta dibukakeun hijab, mata asup Islam eta. Jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Dzulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika ayah seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa iya Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan, kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae, oh aya kerajaan di daerah dia, di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo merentah. Jawab. Iya dah, iya orang kan kuari. Iya teh kuari orang teh aya 3 dimensi orang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadele iya. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi, urang mau lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadele ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh, da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak, summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir para rakyat lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah, ieu lalakon lain lalagan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau. Ngeunaheun. Geus tinggal nu kafir siapa kafir? Sia kafir sia ge dah tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tadi jawab geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuh-eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ki hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da kitu ka hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta tah
iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah. Kakarak summa tulu usyamsi min magribiha, kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj, kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kanjeng Nabi, la taqumus saah, moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha, sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh. Urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun. Nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad, maningan ge hiji lain. Cabut nyawa aing. Nomor kedua, maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna, yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi, muncul panon poe min maghribiati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl, anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat, berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup. Syahadat tinggal syahadat, zikir tinggal zikir, jelema kabeh bakal neangan masjid kege. Tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantak pake tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning deui bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu cangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wae. Kiai nu aya di ditu huahe 4 kali. Nek kumaha deui atuh? Lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana.
Ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika, hasil dicokotan dan lain sebagainya, orang dibangun kadele geus lemah na di orang, asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris, kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dauh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu? Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Sakal kurang baduy jeung baduy, padahal mah baduy teh horeng eta siloka, baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy terus kalau nggak lembur niluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran leutikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal sah. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu lisan Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kos kitu telek iman ka anjeun telek iman ka Al-Qur'an tungguan kayaknya bakal imam muntazirun tuan bakal kapanggih kayaknya
Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapakna iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeuna teh. Enggak bagus gitu, kececes beres-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dararekeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya mata geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese jasa aya cenah kulah teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui lawan bandar mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung lawan bantak kiai atau komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا